wa kullu mustahilin kalimat wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin inkisapan taman la yahtamilu nakid bi wajhin gitu nya. Tadi di wa haraja bi qalihi keluar tina ucapan kiai musonif la yahtamilu nakid nyaeta lapad la yahtam lagi non ataklidu taklid palai saja tahu mukolidan digorihi maka zat Allah eta lain zat anu ikut taklid ikut nah ikut teh nuturkeun kana lian Allah ya. Nah sabab naliana taklida alaihi muhalun karena taklid atau tuturut biung pikeun Allah eta mustahil. Jadi artinya ieu nya sifat ilmu bahwa Allah teh kasifatan ilmu anu artina kuninga anu sampurna inkisafan taman ya. Layah tamilu nakid biwajhin uninga anu sampurna anu henteu mungkin ya henteu mungkin karena kedatangan perlawanana. Jadi lamun ayeuna Allah nyaho kana hiji perkara teh kuladang beja ti batur gitu. Eta teh ngaranna taklid. Karena taklid eta taklid teh mustahil ke Allah. Urang pan nyaho ge daladang beja ti batur kan. Ketikana diajarkeun tah ieu teh mobil, ieu motor kan gitu kan. Ieu gelas, ieu piring kan gitu. Tah lamun urang ayeuna nya hiji perkara kuladang dibejan ti batur ya eta ngaranna taklid. Da ari Allah mah mustahil nyahona perkara teh kuladang beja ti batur mustahil lianahu yak balu nakido karena eta taklid teh ya narima kana nakid bitaskikil musyakiki kalawan jadi kamang-mangan jalma nu ngamang-mangkeun. Jadi lamun taklid mah ya tadi teh jadi henteu bisa 100% gitu. Pala yasulu bil inkisab utam maka mual hasil inkisab anu tam mual hasil nya. Lamun kuladang taklid mah mual hasil nyaho nu sampurna gitu inkisab tam teh. Mual hasil nyaho nu sampurna tibang beja kan. Mana nyaho cek si anu disedak-sedak mah bener mana nyaho ecek orang ecek tak kan gitu. Nah, jadi aya larang taklid mah mual inkisab tam gitu. Mual nyaho nu sampurna. Jadi disedak-sedak mah bener mana teh nyaho ecek urang ge gitu. Ya saya mau ecek diecekan deui nya kumaha tuh. Eta ngaranna taklid itu. Walau ta'ala ku tanjiji kodim jeung ya sifat ilmu Allah eta ngagaduhan ta'aluk karena ta'aluk tanjiji kodim. Nah tanjiji kodim teh wa huwa inkisabul wajibati wal mustahilati wa jaizati lahu ta'ala nyaeta Allah nyaho nu sampurna kana sifatnya kana perkara-perkara wajib kana perkara-perkara mustahil jeung kana perkara nu weunang. Jadi sakabe perkara nu wajib sakabe perkara nu mustahil jeung nu weunang kabeh kauningan ku Allah. Bahkan Allah diuningan kana hajat-hajatna kabeh kauningan ku Allah. Jadi ya contohna wa mana pal wajibatu maka ari perkara nu wajib
kajatihi wa sifatihi eta seperti zat Allah jeung sifat-sifat Allah. Jadi Allah eta nya uninga kana zatna jeung uninga kana sifat-sifatna. Hukumna zat Allah teh kan hukumna ayana zat Allah teh wajib. Hukum ayana sifat-sifat Allah eta wajib. Allah teh uninga kana ayana zatna, uninga kana ayana sifat-sifatna. Ayo orang mah orang gitu. Orang katanya celi ya no, celi orang anu, celi orang nyata orang, orang nu buka celi ya. Tanya ya karena celi sorangan kan, nepok di kaca, di kaca mah ada di bang gambar kan. Sebenarnya orang tanya ya karena celi sorangan kan. Tari Allah mah kuningan karena zatna jeung kana sifat-sifatna. Wa mana ta'aluqi bi jati wa sifatihi ari maksudna ta'aluqna sifat ilmu kana zat Allah jeung sifat-sifatna annahu ya'lamu annaha qadimatun wajibatun. Maksudna Allah itu uningan kana zat jeung sifatna teh nyaeta Allah teh uningan yen zat Allah jeung sifat-sifatna teh qadimatun wajibatul wujud ya anu qadim jeung nu wajib ayana layatra'u alaihal adam anu moal karatangan ku sifat eueuh. Nah, orangnya nyaho karena zat Allah jeung sifatna apalagi Allah gitu nya. Wa anna zata laysat ti makanin jeung Allah ge kuningan bahwa zatna teh henteu aya dina hiji tempat walayamuru alai zamanun jeung zat Allah eta henteu kakurung ku zaman. Teu kakurung ku waktu. Wa ya'lamu anna qudratahu amatu tasarruf jeung Allah ge uninga yen sifat kudratna kekawasan eta umum. Artinya umum teh menyeluruh gitu. Kekuasaan Allah teh ngabuan sifat kudrat anu tiada batas. Allah ge uningan. Wa mana ta'aluqi geus apa? Atas. Jadi sifat kudrat eta sifat ilmu eta ngagaduhan ta'aluk karena ta'aluk tanjiji kodin. Jadi tanjiji kodin teh bahwa Allah uninga anu sampurna karena perkara-perkara nu wajib anu mustahil jeung nuna kabeh teu aya nu lepas tina panguninganna Allah termasuk ayana Allah uninga kana zat anjeunna jeung kana sifat-sifatna. Wa mana ta'aluk wallahu a'lam bissawab.